mintarsi lintas Karawang Repa anu dirabayakeun ku Neng Mimin jepret Karawang kumaha nya reureuhna juru kendang reureuhna juru kawi da kula mah nobel nontonnya kumargi mamaamnya seratna numpuk pisan kurang bonceng-bonceng bajang idiknya bonceng-bonceng saja Neng Mimin lamun hiji lagu biji surat pilih teu kabujeng watosna moal ka udang ayeuna mah sanes jaipongan pul sawangi jeput di malah kadar lumayan satana urang sare sore-sore jang kana tah kitu nya cadik nimong kitu nya aduh bade hajat pesta nya di ranca sumur Kopong Serang nya atuh diranjangan kumpul dulur Ajenul Abrag sami lintas Subang gitu nya haturan mitra kanca sadaya sanaos beri jeung kieu Neng Tina geus telah dikumahakeun nya da kewajiban urang jeung idik sanaos hati ngarajuk badan ngarieg hati ingin memeluk gunung apa daya tangan tas sampai hayang mahayang gitu nya Harmoko Menteri Penerangan ngetang sorangan kerah tong nyangkolong kana waktu nya urang puterkeun salanan etang-etang ieu mangantosan atensi atanapi request ti Palamitra Boh Manawi hoyong kasabit nami kasebat asma kabentur tur kagentang darang kusing puring atanapi ku Ibu Sinden mangga teu diantos atensina ka panggung ditunggu requestna di panggungnya Anda lapor kami sampaikan ya tuh Sinar Muda Grup satu untuk semua semoga urang puterkeun di payun salanan hiji lagu anu kapiatur asa tos tepang karena rasan pisan sing kuring sabaraha kanca subul tepang ih lawah tepang tina dangkat aya tiasa patepung laung pamros kok tepang rare sareng urang biasa dayana salah patepung di luhur panggung petepang di awang-awang langkungan 008 hiji lagu anu kapiatur asa tos tepang gara gugah sayang gugah buka di mana Neng Yuyun aya Neng Yuyun mah puyut deui di mana Neng Kemar aya asa tos kena Neng Tina aya Lintang Subang pacarik nimong deui aya asap tos kena Ajenul Abrag diserang aku Ajenul Abrag deui